Sugi Mukti Denawa samia merbayaksa biar daerah kingkang merbayak Ketia kalawin sagni ngahaturanan balad-baladna anu ngajaga di ieu waringin pitu siap ka hararepeun kaya badamikeun lain hacurikeun si Mbah Baktos heueuh nuhun kututut lain kumaha kadeng kututut kumaha kadengena jadi kurang sing percanten untuk kututut ku cacing mangga Gusti naon anu bade dilisankeun ceung aya naon ieu teh kulan Gusti cing aya anu bakal dicaritakeun ku ngaing ari soalna mah kitu pokona dina danget ayeuna mah keun we ku ieu naon-naon oge di mana-mana salira bade syukuran ka dieu keun beda urang prakarsaan nyanyi na ku abdi naon maneh bisa nyanyi gitu sakedik oh percanten
kumaha nyanyina hei seniman kututut sia teh naha makanya ku seniman kututut sebenarnya mah kadenge mun saeutik biasa kadenge mun teh hawar-hawar kadumpak kana ceurina penting tadi aing ngimpe naon Gusti ngimpe naon ngimpe naon teka harti mun cewek werjil hari halis ngimpi karageragan bulan sapasi atuh raos eta mah laguna ge bulan sapasi nu aya di Singapura jauh-jauh bulan sapasi di dia ge asok aja Allahu Akbar tah air rag-ragna teh kana lahunan kageuning uluh malah kitu keur merong aing lah kadina lahunan aya bulan Syapasi atuna hajo datang we bintang 2 celek dina tak-tak aing eta bintang jeung naon tah impian mode kitu tutut bade dikulub bade digoreng daraos atuh cager tali perte nikeleuh teh ka si ieu ye ai saurna mah Gusti bakal naik harkat darajat bakal naik wibawa numutkeun dina paririmon di tempo teh dina paca PC eces dina paca pici sidik bakal naik harkat darajat muhun atuh nabi syariat teh bakal naik delman naik darajat naik delman naik naon naik delman naik darajat kuturut aya ke kota naik dina istimewa duduk di muka tek nong tok tek nong bina-bina cek halo selaku hati budi berdasari biwa ibu moyakan diri pribadi mawas diri anak buah dari negara Roces manja sia kudu ku keong tutus kumana negara ya anu matak wayahna sararea bisi ieu mah bisi ke kahareup aing naik darajat bisi naik pangkat mangih milik wayahna maneh sararea tuturkeun langkah paripolah aing sanajan urang wujud diu awak buta diri terhing reseksi benar tapi urang teh kapandeng dididik ku ngapoe aing teh nyaeta keur diajar ngudag ilmu insan kamil mukamil nyaeta sampurna dina jaroning sampurna urang teh kagolongan jin tuturkeun ka paklayan boh di jin boh di manusia dua-dua aya jin Islam jeung aya manusia Islam aya manusia kafir aya jin kafir aya di manusia tah urang teh hayang ibadah hayang mulus rahayu aya dituturkeun teh pan urang teh ka manusia ngimam teh manusia anu arariman nginuk teh kadinya manusia Gusti abdi mah dugi kadangan ayeuna can ngarti naon salat gini stos salat teh abdi tusukan aya nu mere beas da eueuh saya menaka kalau saya yang sia mah komersil mah iya salat ditukurkeun jeung pangabutuh kudu ikhlas dulu nya naon maksudna ya
tugas diri tuna oge laksanakeun salat tapi adegen salat. Naon maksudna diadegen? Itu tingali batur mah geus ngadegen tower. Jilik tower salap dalap 180 derajat. Sanggeusna diadegen tower pan teu hese hubungan. Ka Singapura ka Jakarta ka mana cukup ku halo? Na telepon. Eta teh lagu kabogo jauh sih. Boga kabogo deukeut. Kahalangan ku jalan raya. Tapi apa itu bingung kali turun tina janela. Tatangana mereka pokoknya tete. Boga kabogo goreng patut. Rupana teh meniru sak. Disamper ku si ayah. Disamper ku si ayah. Nu kitu udah klip ngaranna. Geus. Itu ya. Wayahna sarare aja. Bisi aing ka bisi ieu mah bisi menang tugas deui ninggalkeun ieu tempat pek tuluykeun. Sing malandiri temongkeun ciri nu mandiri nu ngancik dina diri anjeun abeh mararaju hirup teh. Aya pusi daun tingali aya jelema kade jangkung gede. Pusi aya jelema aling-aling nyingkah. Sampurasun rampes Gusti kade sia tapi teh nyaho lamun nanyakeun harta kakayaan di tempat mangga Gusti datang niratang ngademan ewo pakulingan datang nira agar deman ewo pakulingan olo Gusti aya jelema jangkung gede kitu Gusti wow ya urang teh tegenep kali madaharna teh Saha Sampurasun. Iya, suaranya gede. Tapi kahandaruan gitu, ho. Dan ada kemahasuci Uralampi Rahmat Gusti Parmesari Piwa Ibu Panitia Hiburan Rampes Saha sampean Bima. Wiwa. Ayahnya ho adana we ini. Nama nih pikiran teh Ngarana Bima. Aya dina kateranganna teh Gusti. Naon? Bima unjila ilaika wa ma unjila. Bima saking ngendimu? Aku saking amarda. Oh sami sareng abdi saking kubutuh abdi maksudna. saking pakasabar Saking munggul pawenang. Saking munggul pawenang. Oh, dikaler aja ya. leher setiap dikaler Ngarana Bima. Dek naon ka dieu? Dek nanyakeun aing ngaran Winsagni di anu mana? Hah? Ngaran Winsagni di anu mana?
kadunungan aing teu make tilam. Padahal mun ini kade teh mawa sama atuh sia teh. Oh. Mun itu ditilaman. Ngaran Winsagni nu diteangan. Can apanya? Hasan. Da ieu. Winsagni sampean. Kenalkeun. Wah kenal. Wah, Bima. Winsagni. kapas. Abdi ngenalkeun nah. Sahada. Amir. Pondok we eta mah Amir. Amir wungkul. Amir ya roba Aramir. Amin. Amin eta mah atuh sia teh didenge henteu teh tadina tak kitu kakara Abu Islam teh. Jadi anjeun teh deangan kaula rek naon? Anu nyaka kareta binarom saha? Hah? Anu nyaka kareta binarom Winsagninya. Kareta binarom naon? Tong api-api. Sabab dia tempat aya pusaka, aya kareta emas, aya harta karun, kareta. Jadi aku tak gowo kereta binarom. Dek mawa kereta binarom. Ujung mawa usia. Nyewa naon. Dek mawa kereta binarom. Ya, keur naon? Pikeun datua kerami hatiku Dewi si Jenet. Wah, eta seorang. Musa cuy, ieu aku woji dit. Nepi ka. Nepi ka andaruan. Bikin kawin adi anjeun ngaranna Jenet. Nggih. Jadi eta kareta rek dipake. Maksudna naon dek nyewa? Lain pokona nyokot we kareta binaro. Dek ngarenta. Lain kareta dek dibawa. Lain dek sampai rupa hade patut dengan yuk rupa cuman tamane maka jeung dek nyokot teh ari aing nu nungguanana aing macan nenyok acan. Bari tahun-tahun teh nungguan. Hah? Ieu kareta binarom teh tong borong make jeung di injem atawa dibawa disewakeun ge moal. Ya, disewakeun mah entong da kaula marek nyokot kareta binarom. Atuh lamun kitu mah meureun anjeun cerek maok. Lamun maok walaupun anjeun keur eueuh dipaok. Eta maok karana. Ieu marek dicokot bebeja aing teh dicokot. Emang nama nih nu boga aing mane nu boga lain tang ding nanaonan aing lain nu gablegna mah dibabuk sia koe ulah tenan maneh Bim ye wayahna balik deui Bim cinyaah kana awak sabab eta kitu laku teh kaituna nungtun Raja Wisuna bakal aya hal-hal anu teu diharepkeun. Ayo balik. Aku tak paksa. Dipikeun nuhun, teu dipikeun paksa. Teu dipikeun dipaksa ngamuk aing di dieu. Ngamuk emangna aing teh tunggul. Dek main paksa wae sia. Ulah kitu.